rada menarik ya, hijien stit ada dennya rada menarik dan abdi ge loba anu kitu di daerah Bandung Barat dan sekitarnya. Yeh, dengekeun anu boga kebijakannya, baik presiden, baik kementerian, baik gubernur, baik bupati, baik camat, baik pun kepala desa, dengekeun ye. Ka abdi aya anu ngadm. Adeden atuh cenah kumaha caroge abdi teh cenah teu damang naon cekeng ibu teu damang na teh wasir tos parah tos aya pendarahan. Sedengkeun abdi nunggak BPJS 2.070.000. Nya ketika abdi bade marios caroge abdi kedah ngadeposit heula cenah 2 juta abdi teh artos di mana tah. Ceuk urang oge kieu ye kudu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teh dengekeun. Nya ku pamarentah nya ku pejabat anu boga kebijakan naha anu gering teu nga-WA kepala desa, naha anu gering teu nga-WA ka camat, naha anu gering teu nga-WA ka bupati, naha anu gering teu nga-WA ka gubernur, naha anu gering teu nga-WA ka kementerian, naha anu gering teu nga-WA ka rumah sakit atawa nga-DM ka rumah sakit, naha anu gering teu nga-DM ka presiden. Nya piraku cenah nu gering we kudu lapor ka presiden, mata kitu oge laporan ka SIM kuring sebagai konten kreator ka pejabat-pejabat setempat. Nah geus teu didarenge ari geus kieu MBG nulungan teu. Ceuk aing miheulakeun heula jelema teh anu gering. Nya lain jelema anu cager, matak urang gogorokan hayang BPJS gratis ge tah kieu. Miheulakeun mah darurat anu gering, anu ripuh, lain miheulakeun anu cager. Da MBG mah jang nu cager nya ari BPJS mah geus sidik jang nu galering dengekeun matak ge ku jejebir pamenta ti masyarakat teh lamun teu bisa kurasa mah urang teh geus sababaraha kali ieu teh nyampaikeun aspirasi teh ku bahasa lemes nya ku bahasa sopan ku bahasa Indonesia teu didarenge atuh aya deui jawaban ti pamarentah teh Kang da kudu prosedural ganeng nya geningan eta datang ke rumah sakit mah sebagai rakyat Indonesia teu make prosedural anger hayang cager mah kudu cepat tanggap di tindak di mana di UGD nya dengekeun ye nya erek presiden erek gubernur erek bupati erek camat erek kepala desa usulkeun ka presiden rek kementerian nya usulkeun ye BPJS gratiskeun saruakeun jeung MBG meh adil ieu aya rakyat katalangsara hayang diubar ka rumah sakit BPJS na teu aktif gara-gara teu mayar nya sok atuh gratiskeun ieu meskipun aya surat edaran ti gubernur oge nya yen masyarakat anu misalkeun na teu aktif BPJS ge waduk teu ditanggapi ka rumah sakit teh cetanana aya ti urang nya cetanana aya ti urang masyarakat minta tulungna urang minta tulung ka saha ka abah muda tah